Selamat datang di Nui Irsyad Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment video-videonya ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di Nui Irsyad Channel. Nah, ayeuna teh sok kamari teh kan sok loba pertanyaan-pertanyaan lah tentang Sujang dan Ami cenanya. Heeh, tah ayeuna nu inget we nya ieu mah nu inget pasti di jarawab meureun nya. Sok nih ieu pertanyaan teh naon atuh? Nya eta kitu. WA ta eta. Tah aya pertanyaanana aya ieu sebagiannya nu dibacakeun nyaeta ti Ahmad Muslih sareng Agus Cahyana cenah. Orang mana aslina Sujang jeung Amih teh? Orang Ciparai. Amih mah di Gunung Leutik. Lamun Sujang mah di Bumi Wangi. Bumi Wangi tah anu bade kabeko nya mun nu terang daerah Ciparai tah. Bumi Wangi anu bade kabeko nu aya tulisan Bumi Wangi pokona mah di gunung natenya. Aya tulisan we eta mah ciri khasnya. Bumi Wangi pokona mah siga Hollywood we eta. Nya eta siga kitu. tulisan Hollywood gitu Eta lah. mah Kang Ahmad Muslih sareng Agus Cahyana. Orang Ciparai asli. Pokona mah ti leutik di Ciparai gitu. Terusan hubungan Ami sareng Sujang cenah eta banyak pisan pertanyaan hubungan Ami sareng Sujang teh aya nu nyarioskeun adik kakak. Iya. Terus suami istri cenah terus nya teman gitu nya. Tadi antawisna Nia Rizkia, Yanti Haryanti, Ica Lestari, Selvi Faizah, Rengganis Pangestu, Rudi Kuya, Susan Haris Rahmat, Eni Kurnia. Jadi hubungan teh kumaha Jang? alo Ieu bibina gitu. Jadi ieu teh anak lanceuk nya, anak lanceuk Ami gitu tah. Tah eta jelas nama. Jelas namanya. Jadi tong aya nu naroskeun deui eta kumaha terus ayeuna mun sarua cenah sarua gelona kitu nya sarua kumahanya da meureunna. Kocak da emang urang mah kieu nya. Sadarah meureun jadinya rakieu we. Peda meureunnya nu rada ieu na teh da ireng ge mah sarua meureunnya ieu. Ari ieu mah rada rubak, Amih mah rada ngancrit. Amih mah rada kahandap kieu menjang ari Ujang mah rada kieu tah. Kan kadewe Ujang lamun hujan bisi teu katanean. Moal erek mawa ieu we keur nanean we atawa di luhur kudu di payung we terus. Terus ada si arasup ka Ujang mah. Nya eta. Terus aya nu ieu deui teh nih nyanyi cenah Amih jeung Sujang nyanyi non tadi teh dasar jodoh cenah. Oh. Da wingu teh bisa nyanyi nya. Berarti si Amih we sok diwakilan ku si Amih we. Ieu sora di malam hari nya Jang nya. Nya. Cek. Baik. 1 2 3. Kesusah ditambah rumah tangga ge payah. Salaki teu ngarti hepandi imah teu mahi. Ngupahan sorangan batan papaseaan duriat teu pegat asal ulah busiat nya Ujang mah busiat. Sok namun ka dieu geuningan sok hayang modal mi jadi ingat teh kan busiat ada sieun busiat. Naon teh Jang? Asal ulah basilat. Tah, kitu we. Kitu nya tong panjang-panjang teuing. Da ari nepikeun ka tamat mah beda meureun jawabna. Oh nya eta mah. Nya. Kudu aya nu mayar. Nah, jadi nyanyi nama eta hungkul. Nya, nyanyi nama eta hungkul. Jadi lamun misalkan aya nu sebenarnya mah pertanyaan teh eta kenehnya makana lamun misalkan nonton teh tah ayeuna tonton di YouTube anu bertanya wae Sujang jeung Amih teh hubunganana naon tah ieu jawabanana nya da eta we nu nanyana teh. Eta we. Da pertanyaan teh senan apakah suami istri apakah nu jelas mah bibi sareng alo. Nah gitu. Mung meureun sapantar meureun jadi kieu. Sapantar jeung sasusu meureun baheula ta eta. Bongan di susuan nanas. Jadi
aya cerita jadi ya teh cerita teh baheula teh uing jeung si kami teh sasusunya jadi nya kieu meureun sarua jadi sarua cangorna meureunnya da ari kugusa getih meureunna. Keur masih ujang mah dari dulu nate keur orok nate teraniaya we gitu Tah, tah. gitu. Da loba direbut ku Ami apanan Matak sagala. nepikeun ka ayeuna teraniaya we kitu. Jadi si ujang mah loba dipoe teh jadi kieu. Loba dipoe we gitu da. Pajarkeun teh meh teh koneng. Padahal mah direbut ku Ami indungna gitu. Nu kamarinya anu Q&A anu di Instagram entos dijawab sebagian tah sebagianana oke tinggal di YouTube. Hatur nuhun anu tos nonton teras tonton channelna Tong hilap oge di subscribe. subscribe. Nah udah jadi subscribe. Di subscribe atunya lamun Di bahasa like. gaulna mah di subscribe gitunya. Tak itu di like. Terus di Terus komen di oge komen. tah komenna ulah nanyakeun deui hubungan Ami jeung Sujang ulah Ulah geus kan dijawab tah eta pokona mah diantos deui video-video salajengna pokona mah support terus pokona mah di Meh like semangat di supportnya meh semangat atuh urang teh teh nyeun nyeun deui Tah, terusan ulah nanya teh Ami jeung Sujang naon mere ide mere ide konten naon konten naon tah insyaallah engke di naon didamelkeun diperankeun kos pemain sinetron. pemain sinetron Nah ya, emang da Ami masuk pan sok totalitas jadi gitu engke diperankeun ku Ami. Engke Ami peran naon, Ujang peran naon sok we. Balaka tuh kedalkeun. nya kitu Nya gitu we. gitu we nya apa namanya empek we nya hatur nuhun anu tos nonton diantos deui video-video nu salajengna nya. Iya, Assalamualaikum. Dadah. Ditunggu video-video selanjutnya ya. Sampai jumpa.